Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di kelompok 4 tepangkeun wasta abi Kristina Agustin, wasta abi Andi Sarangdani, Pangkeun wasta abi Aldi Ahmad Hamdani, wasta abi Ana Marlina, wasta abi Daud Maulana. di dia simkuring sareng rencang-rencang bade ngaulinkeun kaulinan oray-orayan anu di Sunda. Oray-orayan luar leon mapai sawah, tongka sawah, enak tersedeng buka. Oray-orayan luar leon mapai leuwih, tongka leuwih di leuwih loba nu mandi. Oray-orayan Oray naon oray buka, buka naon buka laut, laut naon laut buka. Dipanoli. Richard. Menjauh sama dengar aja. Yuk. Yuk. Pilih apel semangka. Mangga. Mahal gitu? Abi. Oke. Dah, ini kan tidak ini. 1, 2, 3. Oray-orayan luar leon mapai sawah, tongka sawah, enak tersedeng berkah. Oray-orayan luar leon mapai leuwih, tongka leuwih di leuwih loba nu mandi. Oray-orayan oray naon oray buka, buka naon buka laut, laut naon laut neuri. Kucing apa jerapah atau jerapah? Kucing. Yuk. Yuk. Apa tuh, weh? Oray neuri. Pilih. Kap. Alam atau laut? Oh iya. Tapi anak bisa belum? Oh, anak bisa mau. Dua. Sakitu wae anu tiasa simkuring sareng rencang-rencang dirumuskeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.